Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi teh Nia Andrianti Ananta kelas 11 IPS 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nu kusim kuring dipika hormat, ibu guru bahasa Sunda sareng rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Nu paling utami, hayu orang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah anu mana atos masihan kasempetan ka urang sadayana. Tiasa kempal di ieu kelas kalayan sehat walafiat. Teu hilap sholawat miwah salam hayu urang sami-sami sanggakeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempetan ieu simkuring bade ngangudugikeun biantara ngeunaan lebaran haji. Hadirin rahimakumullah, dina kaping 2 Zulhijjah urang 11 Zulhijjah urang sadayana bade nyingharepan parentah Allah Subhanahu wa taala. Silih tepasna sorat takbir, tahlil sareng tahmid. Sawewengi anu diberakeun ku kaum muslimin estu matak ngageterkeun sareng nambih kakhusyuan hati jalmi-jalmi anu nuju nampi cahaya ilahi. Hadirin anu mulya, lebaran haji ngadugikeun ngagaduhan kautamian anu pohara ageuna. Oge ngagaduhan syarat, rukun sareng larangan anu priogi diperatuskeun ku para kaum muslimin supados lebaran hajina mabrur tur mabul. Hadirin rahimakumullah, pamungkas urang ngadoa ka Gusti Allah anu Maha Welas Asih, mugi-mugi aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mugi sakieu anu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan dina laku lampah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.